Milih-milih gelang di toko emas. Jadi caritananya dak ieu gelang aing dasar leutik heueuh pegat. Laju ieu aing daknya caritana ngajak salaki ka toko emas bari jauh pantik lembur aing mah daknya ka Gunung Kencana. Ieu aing geus OTW di perjalanan kuat ngawiak-wiak atuh bari jeung salaki aing teh dak atuh teu someah nya. Ja salaki aing mah mun diajak ka mamana bae ge budak ku galarati parangsa aing mamentak aing mah kadang mah mending keneh sorangan bae ngan berhubung ieu mah ku jauh nya mawa anak aing sok aetan di jalan ai ku jauh-jauh teuing mah budaknya anakna sok hees di jalan teh galarati mantak ge aing ieu atuh geus lajuna mah budaknya bari jeung salaki aing mah marahan bae ge tah teu kebal deui nya ieu datang da ka Gunung Kencana atuh nya ku jauh-jauh teuing budak meuli nu kieu ge ampleng-amplengan ka nagara Gunung Kencana. Di jalanna ge dak rada rehe nya biasana mah rame bae ieu ja poe Minggu deui ditambah nama ieu dasar mah budak harga emasna kuaripan keur beubeuledagan tuh di tokona ge rada rehe biasana mah sok rame bae teh kadeuleuk kudari nya hargana kuat 1.800.000 mun meuli teh. Datang ka tokona dak tidak lupa nya ieu diperiksa heula ju aing titah milih ieu mukuna mah nya milih nu mana cenah ju aing milih atuh nu ieu bae nu kaharti budak nu hangkeut.